Jen posisinya sebagai pemimpin kabeh. Di pikiran hamerannya ajak prajurit serangan diajak gitu. Anjing cocok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita dari tim Karuan Sadulur, dan di sini kita akan mengungkap tentang kebuyutannya, Ya. Buyut Kiwiat sama Keramat Cadas. Nah, di sini kita tidak sendirian dan ditemani oleh beberapa kru yang tidak bisa disebutkan namanya karena kebanyakannya. Nah, daripada kita penasaran, kita akan melakukan mediumisasi langsung. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Karuan Sadulur. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabat Saruhun kembali lagi bersama saya Kang Kus dan didampingi oleh sama Kang Bapak Idi. Dan di sini sama Bapak siapa? Bapak Dudu Barudin, dan di sana Kang Ahmad. Dan saya di sini akan mencoba bertanya-tanya sama Kang Kidi sama Pak Duduy tentang desa Putri Dalem. Dan di sini saya mencoba bertanya sama Bapak Kidi. Di sini kan kita berada di buyut apa nih Pak Kidi? Kiwiat. Dan di Kiwiat di samping sebelah sana ada lagi buyut apa namanya? Buyut Keramat Cadas. Buyut Keramat Cadas. Boleh diceritakan tentang buyut Kiwiat, Pak? Ya, semenjak malam ini juga saya belum tahu sih sejarahnya Buyut Kiwiat gimana. Iya. Bahkan Buyut Keramat Cadas juga saya nggak tahu gitu. Iya. Saya orang asli, orang sininya belum tahu gitu. Iya. Berarti Kang Kidi pun asli orang sini memang belum tahu tentang silsilah buyut di sini yang aslinya gitu kan. Dan kami mencoba untuk menguak atau menelusuri sejarah Buyut Kiwiat. Insya Allah atas izin Allah kami dan sama kru akan mencoba menguak dan mengungkap sejarahnya. Dan di sebelah sana tadi buyut apa, Pak? Keramat Cadas. Dan kalau Keramat Cadas itu sama juga atau gimana dulunya? Ya nggak tahu juga. Gak tahu juga, iya. Terus ada hubungan saudara atau gimana gitu Pak, kalau Kiwiat sama Keramat Cadas? ikatan saudara atau gimana tuh, Pak? Ya nggak tahu tuh. Nggak tahu juga. Mm-mm. Ya. Kalau soal kejanggalan di sini tuh, Pak, ada nggak kejanggalan atau berupa penampakan yang sering warga lihat atau seolah-olah ada istilahnya mengganggu gitulah sama warga desa Putri Dalem? Guru. Ya, kalau nggak Pak Guru sendiri. Kalau kejanggalan nggak ada, Iya, cuman pernah kejadian itu ada tamu, kebetulan orang Bandung nikah sama orang sini gitu. Iya. Cuman rombongannya itu ketika mau pulang tuh bis. Jadi bukannya jalan ke sana, malah ke sini katanya tuh lurus. Iya, Ini terbentang jalan yang bagus kayak sehingga baru sadar di sana. Terus kebetulan juga di sana kan ada lokasi pasir. Iya. Nah, mobil pasir itu sampai naik ke sana sampai ke ujung sana. Pari. Iya. Kalau menurut ini kan jalan di sana itu ya udah longsor lah. Kalau misalkan dengan tidak terbawanya terpangus seperti itu nggak mungkin bisa naik, sehingga sadar di sana mau pulang lagi kan harus dibawa kan. Iya benar. Kalau menurut cerita orang sini sih, cuman tadi yang Bapak bilang untuk Keramat Cadas, Iya. di sana bukan kebuyutan. Apa, Bu? Cuman kata orang-orang tua itu adalah tempat penyimpanan perkakas. Iya. Perkakas. Berarti buyut apa? Keramat Cadas itu dulunya kata orang tua-tua dulu tuh Iya. tempat penyimpanan benda Perkakas. pusaka ya, perkakas ya. Iya. Dan dulu katanya di sini ada yang habis hajatan ya. Dia mau pulang katanya. Terus dia kesasar sampai ke sana. Dibilangnya Bis. jalan ke sana
bagus. Bagus. Iya bagus. Banyak yang kesasar. Banyak yang kesasar daerah sini tuh. Ya untuk mencoba menguak ya, untuk cari tahu kenapa bisa kesasar terus, dan menguak desa Putri Dalem, terus sama apa namanya Buyut Kiwiat sama Buyut Keramat Cadas. Dan kita nggak cukup banyak keluar waktu ya, kita langsung aja bermediumisasi. Terima kasih. Panglima perang napa Buyut Jago. Pengikut perangna Panglima Buyut. Panglima perang pengawal pribadi napa Buyut Jago. Berarti pengawalnya ya mah modelan prajurit. Panglima. Ai keur kapungkurna teh Buyut Jago teh kumanya silsilahna teh. Maksudnya Silsilah ieu teh hoyong terang lah. Bisa disebut Buyut Jago kumaha gitu keur kapungkurna. asal usul. Mohon tentang asal usul. Biasa dijelaskan. Asal usul. Mohon. Mbak Buyut asli nanti daerah wetan. Di daerah wetan. Tete ai Buyut Jago teh nami samaran atau nami samaran. Ai aslina Yang Partawiasa. Eyang Partawiasa. Partawiasa. Di dia teh masih aya turunan tuh. Masih aya turunan tuh di dia. Eta teh Maksudnya turunan kumaha. turunan model Asam anu teh, masih asam ti aki. sadara teh gitu. Sekarang usaha. Sareng anu masyarakat di dia masih aya keneh teu gitu teh. Anu masih hidup, anak cucu lah kasebutna. Cegus pasti aya. Mun terus Sok kasih kabeh aya. nu aya di dia kan anak injuna yang Partawiasa. Ai eta Buyut Jago teh turunan ti mana nya? Di Mataram. Ti Mataram atau anu kasabaraha teh? Anu kasabaraha Turunan kan 145. 145. Bagus badan harus. Ji. Punten ki bade naros. Kersa abdi naros. Maka Anu disebatkeun Buyut Kiwiat. Nu di Paledia. Kuma. Mimitna teh kuma ki. Aki terang. Berarti Iya. bari Oh, eta Aki. sareng Aki ya teh. Oh, enggak. Berarti bahan teh nu ngageugeuh teh nu ikut berjuang teh Aki panglima di dieu teh. Ai Buyut naon? Keramat Cadas. Keramat Cadas eta kumaha Ki? Keramat Cadas nu di Paledi teh. Nya. Keramat Cadas. Mohon. Ai cadas teh batu Mohon campur hasil. Heeh. Waktu zaman peperangan antara Babat Bantaro Jati Nya. jeung Indramayu Mun pusakana dipendem eta di dinya nu ngaranna Keramat Cadas. di Keramat Cadas sadaya. Nya nya. Berarti aya sangkut pautna teh kitu Buyut Keramat Cadasnya sareng Buyut Kiwiat. Buyut Kiwiat. Aya sangkut pautan teu? Para pengikut nama Buyut Jago Oh, para pengikut teh. Partawiasa Mohon. anjeunna turun gunung di Mataram nimba ilmu di Cirebon ditugaskeun ku Mbak Kusangkan yang Cakrabuana nu beberapa di daerah dia. Tete nyandak sabara jamaah. Nyandak sabara jamaah. Ngan duaan Oh, ngan duaan. kurang Berarti yang Partawiasa jeung yang kasawiasaan di daerah Kalera. Ari asal mulana desa Putri Dalem Aki terang. Nya upami lamun Aki terang ieu incu teh palai terang gitu.
mimitin aku maha sangkan disebat putri dalam teh. Biasa dijelaskan gitu. Putri dalam untuk apa gitu. Kumaha ki sangkan anak incu teh palai terang soalnya kan ayah simpang siurna gitu. Ya inti nama sakedik lah orang teh palai terang ti aki gitu. Ai putri Ya sosok Wandan Wanoja, nu disebut Wandan Wanoja. Ayu Sulustyaing Warni, Ya. gulis nak kabina-bina tandinganana. Anu baheulana aya di dia putri. Eta nu disebat dalemna naon eta? Waktu di udak-udak ku ikandang garu urang Indramayu, anjeunna disusupkeun di jero guha nu aya di daerah dieu. Teteh guhana teh masih aya gitu di dia. Apa tos aya? Masih. Letakna di paling mana teh? Mantap kula aneh lamun daerah dinya sok longsor bae. Ya. Putri dalam teh jadi putri eta na. Ya. Di udag-udagku naon tadi teh ki? Ku ikandang garu Ki Kandang Garung, Indramayu, orang Indramayu. anjeunna guguhan. Ya. Ai eta si putrina gaduh nami gitu. Nami anu tiasa disebatkeun. Apaan teh sembarangan nami? Teh sembarangannya. Wanoja Sulistyaing Wardi langka bandinganane. Dia jago umbara di Mataram, di Cirebon nyampe ka dieu kadua adik. Kadua adik. Hiji jumeneng di dieu. Nu hijina di wilayah Desa Jatiraga. Jatiraga. Berarti seueur sangkut paut tanya. Si kayak pesan-pesan dia nu bade disampaikan ki khusus anu aya di dia atau bikin masyarakat putri dalam gitu. Pesena jaga tata cara sadesa, Tata cara sadesa ulah dihilangkeun. modelan Ulah kumaha. sampai sirna, Ya. ulah sampai hilang. Aya contohna kumaha teh yeuna kataan desa teh. Adat-adat anu aya di desa zaman baheula ayeuna geus dieuweuhkeun di daerah ieu. Jadi kayak aki mameureun adat leluhur teh kedah diayakeun deui kitu teh kumaha ki? Ayeuna tetanen hayang bagus tapi wong ulang tarimana. Ya. Pokoknya hayang bagus wong ulang tarimana. Tong roneng mere madang mere nginum hanteu. Ya. Manusia ngomong pok na mere madang ka jadi hate aing. Ya. Ulah disalahkeun aing lamun kaya garoreng. Mun. Kaya bagus tapi eueuh kandunganana. Ya. Jadi nu dipikayang ku aki mah tatanan adat teh tekeng dipohokeun gitu nya ki. Ya. Tadi teh abi teh sakedik ieu nya ki anu disebut eta putri teh punten di udah ku saha teh ki. Kuki kandang garu. Jadi yang disebut putri dalam kata aki ini dulunya ada putri di sini ya. Tadi disukai sama Teteh putrina Ki masih siapa? di dieu. Ki tadi siapa? Ki Kuki kandang garu. Ki Kandang Garung dari Indramayu katanya. Jadi si putri Indramayu. iya. Jadi si putri dibawa terus dimasukin ke dalam lubang. Aya di tempat. Kata aki lubangnya masih ada di daerah sini. Aya si putri teteh berarti di dia teh ngan saukur kumaha teh? Kan saukur disumput. Oh disumputkeun. Disumputkeun ku golongan saha teh? Disumputkeun ku golongan aki sanes.
diamankan tak kumaha ke tetek. Diamankan ku ake. Nu disebut ku nu tiluan eta. Nya, nya. Berarti akhirnya termasuk nu katiluna nya ke. Maksudnya Anu tadi kan nu kari teh aya tiluan cenah. Eta asa-asa ke nu dimaksud. pengawal Oh, pengawal pribadi. Nya. Pengawal pribadi Ki Buyut Jago. Buyut Kartawiasa. Nya, nya. Sareng Buyut Kartawiasa nu aya di Jatiraga. Kartawiasa gitu. Nuhun. Jadi atur nuhun nu tos disampaikan ku akinya. Ieu mah kirang lebihna ieu wincu-winca nuhunkeun pangapuntenanya. Jadi bisik aya pesan-pesan deui kanggo ieu nu di dari ieu aya deui teh. Pesan jeung nu aya di dieu Mun, ngan hiji kumaha eta? lakonan jujur. Lakonan jujur. Nya mun. Insyaallah keur kajujuran mah ku abdi di ieu kan. Taya deh. Taya deh. Upami tos taya nya nuhunkeun ieu nanya ki abdi. Bade dibantu kalorna apa nyalira? Dibantu. Sok ya. Langkung. Punten nya ge. Tadi kita udah mendapatkan beberapa informasi tentang kebuyutan sama tentang desa ya. Nah, kita akan mencoba menarik yang mengganggu ya Yang mengganggu di daerah. daerah jalan sini yang menuju Rawabogel Pangkalan Pari ke Pangkalan Pari. Ya. Daripada kita penasaran, kita akan melakukan mediumisasi. Assalamualaikum. Sampurasun. Kasur. Ieu leres anu di jalan ieu. Perwujudan sih ke kumaha? Nu di mana? Tangga Oh, di tanggal eta. Tanggal buah. Teteh sebagai naon anjeun di dinya? nyicingan Nyicingan tempat eta. Aya deui teh nu panggedena teh salin anjeun. Tah anjeun nu panggedena di dieu. Aya teh. Deui. Ngagangguan teh di dinya. Sorang anu ngaganggu. Ngaganggu. Sebagai naon di dinya sorang? sebagai nyicingan Teteh tujuan nanti kumaha teteh? Tujuan ngaganggu teh gitu. Sampai naha Yang sorangan. yang sorangan. Oke di dia anu disebut jalan goib. Nu di mana tersebut? Iya. Teteh Atuna digoibkeun ieu jalan. Kan itu jalan jalan jalmi. Apa? Lain saya sorang yang kena tadi. aya deui sorangan mahan saukur nempatan di dinya. Sok aya nu merintah sorangan. Aya. Berarti sorangan teh masih di bawah perintah. Aya baheulana di dia oge karajaan teh kumaha? Karatonan. Karatonan sabangsana jin. Aya gerbangna di dia. Di paling mana eta? Oh, di palidinya. Di paledinya. Teteh gerbang. Oh, tangkal 2 teh gerbang teh. Kajero ka ditu teteh yeuna. Yeuna. Berarti ieu mah di ieukeun bae digaibkeun jalan ieu teh. Sangkan nyasar gitu. Nya. Ke jalan. Ieu aya nu nita sorangan ngaganggu pisan teh eta. Langkung jalan iya. Tate jalmi nu kumaha nu disasarkeun? Jalmi nu kumaha nu disasarkeun?
Ya. kurang keimanan. Ya. Jadi berarti seorang teh masih di bawah perintahnya. Lamun ata nu merintah tiasa tadi panggil ka dia. Tiasa ta. Aku emang sanggup. Kusarangan mau sanggup. Dak dibantu ku urang. Aku Sampurasun. Di dia we, di dia. Tiasa Biasa talik dia. nyarios. Tiasa nyarios. Biasa ngobrol. Punten abdi bade naros. Biasa calik. Iya bade naros. Oke, iya jalan ke sorangan di goib kan. Berarti anjeun posisinya sebagai non didinya. Anu mimpin kabeh. Raja di dia. Rajana. Anu tadi patih tanah anu tadi. Pengawal. Pengawal. Tiasa calik di dia. Teu bisa. Bisa. Wayana urang ek loba tatarosnya. Kapungkur di dia aya nu naik mobil nyantos pulang hajatan. Eta bisa nyampe ka ditu tanpa sadar sorangan urang geus aya di ujung ditu. Oke, ulah kalian. Oleh ku sorangan gitu. Tujuan aku mah teh. Tujuanna teh kumaha? sangkan poek balik. Songkan poek balik nah gitu. Poek baliknya. Gunana kumaha eta kana? Nyasang terbalik ke iman. Heeh. Pasti mau terbalik ke dia. Pasti dia aku yang dicegat. Bawa aku yang Kamana? Aya manfaatna oke. Loba. Dibawa manfaatna kamana? kumaha? teh? manfaat na yang lain. Oh jeung sorangan, jeung pengawal ta jeung budak? Yang budak. Jeung budak. Geus sabaraha nu menang budak? Geus menang budak acan? Loba. Jadi kahayang warga lembur mah sangkan tengah ganggu teuing nya. Ieu mah nuhunkeun toleransina tanapi kumanya intina mah damai lah gitu. Ulah loba ngaganggu ka umat manusia teh da urang teh geus beda alam. Lamun urang gaduh pamenta kitu, aya toleransi teh keur ieu na. Ngajak jalur damai. Di dia we, di dia. Sampai dia pada dia. Mun tiasa diajak neresok di dia. Sok mangga cing di dia. Di dia we. Ngobrol we, ngobrol. Ngobrol. Dari Tiasa kumaha? diajak damai. Tiasa Urang kan diajak ngajak damai. Kan udah dia. Teh paniatan naon saukur ngajak damai, sangkan warga di dieu teh simpang siur lah keur obrolan gitu. Kudu kumaha teh? Ambe sangka manusia teh nyasar ka dieu teh. Nya. Mangga. Heeh. An cuman orang nuhunkeun ieu nya tekenging aya deui gitu. Bilih aya wargi bade ngalangkung ka dieu terus aya gangguan goib atau napi gangguan astral ti anak buah teh gitu. Nya mun bisa mah diparentahkeun lah tong cenah ganggu gitu. Dua sampai ngieun cara anyar deui teh kitu. Nya. Tiasa, teu bisa. Teu bisa. Ya. Berarti lamun jalan ieu di ayakeun deui meureun nya. Minta digoibkeun berarti anjeun teh ngieun cara anyar deui gitu. Heeh, nya da kitu. Namun jalan iya Heeh. langit kan Heeh. dibikin ke dunia. Orang bakal aku ibkan deh. Naon ngagoibkeun naon? Kabeh Iya tempat ieu digoibkeun. Nya ulah kitu. Berarti taya kabijakanna sakedik-kedik acannya. Oh. Ke umat manusia teh aya. Nya. Jadi sosok ini dia nggak mau
menetralisirkan tempat dia sendiri ya. Selain kerajaan Jadi Anjen, kalau kita selain netralisirkan ini tempat, kata dia akan Anjen baik. menggoibkan tempatan daerah sini nih, kata dia. Sabara pengawal gitu ya. 4.000. Di mana bae tanu disebut pengawal sorangan. Ayeuna sosokna. Dia Nuturkeun sorangan. gerbang jadinya itu. Gerbangna dua di ditu. Oh di jero aya deui eta teh. Berarti makara di luar bae. Jadi orang putihnya ulah lobang ngaganggu gitunya. Aya kerek ngetakeun jalan ieu mah sok-sok bae, han ulah ngaganggu, urang sepeda alam gitu. Lawan anu mana? Prajurit mah aduh teu wani loba teuing. Hiji-hiji. Lawan prajurit tumbang kabeh. Terus mun prajurit tumbang ngalawan saha deui? Oh, raja na turun. Nya kudu adu ilmu mah da berat. Jadi geus inti nama nya Gitu we. kebijakan lah ieu mah gitu. Kumaha tah lamun ku urang di tita ulah sampai ngaganggu deui gitu. Prajurit Urang mah yang ditaku sorangan ulah teu ngaganggu teh. Dia bisa. Teu teu bisa. Tak ketang tuana. Nya sing bisa kuduna mah. Anjen salaku pamimpin gitu di dia teh. Nya kudu bisa iya. Nya ini jadi pemimpin nu bager mainnya kudu iya. Jena yang aing. Heeh. Ajajakan di tempat. Lawanan. Teu bisa ku anjeun teh cita eureun. Nya Kudu ku aing. Kan anjeun nu ngieun kebijakanna. Piskeun pikiran hatena nya. Ajak prajurit sorangan diajak damai jeung warga di dieu nya. Bisa. Sok aya nama tada di ieu omongan ulah sok lobang ganggu di dia gitu. Bisa. Yang prajurit. Prajurit mah pasti nurutkeun ka sorangan prajurit. Purna Nita. Berarti ai sorangan anu ieu nama prajurit ge da nuturkeun prajurit mah. Gas ayeuna sorangan balik geura omongkeun ieu umat manusia teh nuhunkeun padamayanana kitu nya. Anu tadi kurang disebatkeun teh. Bisa diajak toleransi di ditu. Bisa. Bisa. Berarti hese gitu. Eta sangkan sorangan sering ngaganggu ka nu wargi di dieu mimitina kumaha? Kecamanan. Wali. Aing geus di dieu. Geus di dieu. Geus ngaganggu di dieu. Oh gitu. Dari baheula jeung ayeuna mah beda, baheula mah ieu teh mesti kebon, da ayeuna mah jadi jalan. Teu paduli. Nya bisa dipindahkeun bulan ku sorangan gen. Ngagoibkeun tempat nu sejen. Tambahan naon? Budak. Nya ulah sampai eta mah. Da urang mah geus karuan ngamasrahkeun ka Gusti Allah. Teh cuman panitahan. Panitahan. Berarti lain raja teh. Teh raja. Raja. Di taku sadeui. Nyerok itu. Kita lawan budak
Berarti kita aset keluar masuk kerajaan goib tak kumaha. Berarti kebangsaan seorang yang boga jalan sugan tengah leungit langsung ke tempat kali itu. Dan mungkin meren naik kendaraan ti dia mau langsung ke itu langsung dibawa jiwana gitu. Jadi nggak bisa diajak iya nya damai gitu nggak bisa. lamun hayang damai kerawai datang Surabaya lawanan Banjarok Kidul Mual bisa ulah sampai parimasana urang saling beradu fisik ulah sampai urang cek paribasana kles fisik bangsa anjeun bangsa cek paribasana bangsa alus manusia mau kuat ngelawan bangsa anjeun ayeuna mah wayahna urang jalani masing-masing anjeun silakan jalani bangsa anjeun kan ulah ngaganggu ke bangsa manusia. Sebaliknya gitu manusia mau ngaganggu ke bangsa anjeun lamun anjeunna teu ngaganggu ke bangsa manusia. Eta cuman panitahan lamun aing teu ngajalankeun perintah aing dibayar aing dibisnak berarti masih di bawah perintah deui nya. aing teh terima mah teu hiji jeung kerajaan cuman aing di pantai ditahan budak Agak saya nama geura omongkeun jeung anak buahnya har-har bae rek didaek-daekeun jalan goib ge tapi intina ulah loba ngaganggu. Anu intina mah ulah Intina mah eta unggul. Hampura lamun paribasana lamun manusia najong kaet nincak atawa kumaha hampura sebab manusia mah teu bisa nempo ka bangsa anjeun. Justru bangsa anjeun anu leuwih waspada nempo ke bangsa manusia lamun manusia keur ngaliwat wayahna anjeun anu iser kan sakitu Bisa geus nama geura omongkeun bae jeung balat sorangannya nuhunkeun kabijakanna gitu har-har bae diayakeun jalan goib ya anu ulah sampe ngaganggu ngabalekeun ieu warga gitu ulah sok ngalirkeun warga nu ngaliwat ka dieu. Lamun manusia keur liwat wayahna anjeun eureun heula sebab manusia mah moal bisa nempo ke bangsa anjeun. Geus kaluarnya Rampes oke istighfar cai Assalamualaikum. Sampurasun. Sampurasun. Ya anu ti mana? Anu ti mana? Teh saya dajak narios. Calik dihandap sok. Biasa calik dihandap. ngobrol Jaga tukang ya. Ai posisi anjeun di dia sebagai naonnya? Pengembara. Can pati lila. Bisa berapa tahun ngembara gitu? Bismillah. Kayak obrolan nih gitu. Tanya. Yuk, teko. Aya acara yang terang gitu sejarahna tempat ieu menguak sejarah gitu tentang sejarah kebudayaan desa. dan sejarah nu di dieu teh can kaungkap cenah hoyong terang kumaha sejarahna. Tadi maksudnya rek merebejanan ngaruh di palid itu.
Sok. Ku aing dicilakakeun kabeh. Nu di dia. Aing mah teu seneng ramean. Teu seneng ramean. Nya aing ngarasa kausik mah punten da emang urang teh paniatan ka dieu teh hasapur penelusuran tim karun sadulur ka dieu. Merenti saacan abdi ka dieu ge sareng rerencangan teh tos terang pamasaran rencana abdi ka dieu teh. Tos terang. Tah aya paniatan ngaganggu urangnya. Tapi sangkaan sorangan urang ngaganggu gitu. Asal sorangan terang urang meureun mah teh paniatan ngaganggu. Eta tujuan sorangan ngaganggu di dia. Cok mah aing aya ngaganggunya ngaganggu. Gitu. Anjeun cocok saya pedas kumaha? Aing Heeh. Jangkung gede. Jangkung gede nu ti paledinya. Eta sok ngawujudkeun. Sok nembongan. osok. Osok. Tiasa keluar ngawujudkeun tiasa. Bisa. Ti palibana tadi letakna. Kali ditu. Nyalakeun nu koneng nu ieu. Pareuman nu gede nu ieu. Sok keluar wujudkeun ayeuna di ditu nya mah. Coke urang ke tempat. Tempat.
Oke sahabat karun, penelusuran malam ini kita diakhiri aja ya, soalnya suasana mulai mencekam dan mediator kami mulai kelelahan. Berhubung kami kekurangan mediator, jadi acara kami tutup sampai di sini. Untuk subscribe kami tunggu, dan ini nama channel kami Karun Sadulur. Jangan lupa subscribe, comment, and like dan share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.